geus nyaho boga pamajikan teh teu kaopan gede amek cemburuan lamun boga masalah teu weleh ngungkit-ngungkit cik atuh ulah disiar wae diomongeun teh atuh kadon padageun keun bae hirup sangsara ge nu penting mah aya kahayang anu kaduga duit aya daripada ayeuna katempo kaya di sosial media tapi eueuh bukti nu nyata bener teu kaledageun ye di zaman ayeuna mah kudu pinter neangan duit nu dilobakeun mah duit da zaman ayeuna mah tong boronging jeung batur jeung dulur ge maneh teu boga duit lir ibarat maneh sanu sesa diremehkeun bener teu baladageun lamun maneh hayang nyaho jelema sifat asli jelema tempo mah naon wae anu dilakukeun ku manehna lain nu ditempo omonganna baladageun dengekeun kardun lalaki anu hebat lain lalaki anu neangan awewe geulis tapi lalaki anu bisa nyieun pamajikanna jadi geulis sagoreng-gorengna pamajikan maneh dihareupeun maneh tapi di mata hareupeun lalaki nu lain geulis kusabab teu bisa menangkeun pamajikan maneh baladageun sarua keneh pagawe mah bereskeun pagawean tuluy balik ingat tugas urang digawe tujuanna eukeur ngala duit tapi lain eukeur ngajatohkeun piring nu keur dipake dahar ku batur paham baladageun orok dok kerupuk kulit ngajedog teu boga duit tali kolor tali kutang teu bisa molor mikiran hutang teu bisa molor mikiran hutang. Emang maneh pikir urang teu make bedak teu make shadow teu nyieun alis teu make lipen senip goreng geulis aing mah da sungut jeung hate maneh hungkul anu goreng mah baledageun tong sok ngahina si miskin anu loba hutangna jeung angsurana ari sakirana beungharna maneh ngan saukur hasil warisan mah baladan jadi awewe mah kudu serba bisa kusabab disepelekeun jeung diredahkeun ku lalaki nu teu boga harga diri mah nyeri paham baladan ulah loba teuing nyaritakeun tentang kagorengan batu ieu jelema zaman ayeuna mah pura-pura jadi pendengar padahal manehna teh nyebar baladag ye urang mah cicingeun bisa bager bisa jahat bisa jadi pelawak bisa komo deui jadi jelema gelo mah leuwih bisa tergantung saha jelema nang bisi karupan urang baladag meni loba gaya leheung lamun jelema aya kana naon ye aing mah loba gaya ge duit sorangan lain hasil minjeman jeung ngabohongan aing mah loba gaya ge mampu siri turutan teu bisa aja dong baladageun hirup mah ulah daek disetir batur komo mun diatur-atur bedah ge teu dibere ku batur emang duit anu ngatur tapi hirup kudu boga prinsip lur bener baladageun ngeri besti babaturan zaman ayeuna mah urang nyieun status urang nyieun video aya wae anu laporan anu screenshot heueuh aya babaturan anu kitu teh anu pura screenshot status batur anu pura ieu ngalaporkeun batur aya ieu si eta heueuh si eta anu sok kitu teh tukang adu domba kunaon ngarasa keur mah hirup balangsa neangan untung tinu enteng pagawean sapopoe ngan ngitung jeung ngitung nomor ye dengekeun anu beunghar wae loba duitna ieu dipake judi mah bakal beak bakal mararat komo deui maneh
anu hirup belangsa. Emang maneh percaya tina judi bakal jadi beunghar? Moal ieu, aya bakal mararat, bakal beak. Daripada duit dipake judi, mending keneh dipake ka anak jeung pamajikan. Ngeunah-ngeunah atuh dikakan. Bener teh. Baladageun. Ye, zaman ayeuna mah dulur bisa jadi batur, batur bisa jadi dulur, dulur bisa jadi musuh, batur bisa jadi wawu. Leungit duit bisa diteangan, tapi leungit duduluran can tantu bisa balik deui. Kumaha di zaman ayeuna ye, mun aya batur anu perhatian, pengertian, menghargai, nulungan, eta layak disebut dulur. Coba dulur sorangan can tantu manehna bisa kitu ka urang sorangan. Bener teu? Baladageun. Ari pakeana rohani, ari kalakuana roh halus. Resepna ngagorengkeun batur, jeung ngomongkeun batur. Teu bisa ngaca. Baladageun. Beratnya hirup jadi randa. Ye, anu berat mah gableg salaki tapi teu dianggap. Tah eta anu berat mah. Lamun hirup hayang tenang jeung senang jadi randa. Bener teu? Baladageun. Laki zaman ayeuna mah ka pamajikan nyebutkeun menye-menye. Sidik pamajikan zaman ayeuna mah kararuat, kararebat. Coba ye pamajikan ayeuna mah dibere gering, minum obat geus leuheung saeutik, tuluy digawe, gegero, nyeuseuh, ngepel, nepikeun ka poho eta rasa nyeri na panyakit. Coba lalaki zaman ayeuna dibere hareeng saeutik oge, minum obat, tuluy ngaringkut. Tulung. Saan kitu teh? Si borokoko. Baladageun. Sabenerna mah aing teh loba dulur. Babaturan loba. Ngan eta oge, lamun loba oge, tempo keur aing loba duit. Yeuh, zaman ayeuna mah tong boroning awewe. Uyul oge embungeun, nempok lalaki eueuh duitan mah. Bener teu? Baladageun. Cek pamajikan urang kurang meakeun duit balaja online ka ditu ka dieu ari mantuan gawe henteu. Cek saha borokokok? Ari eta nu manggeseukeun saha? Anu mang masakeun saha? Anu mere dahar maneh saha? Apa eta teh pagawean keneh pamajikan maneh? Make jeung nyebutkeun teu barang gawe ye. Eta teh kabeh teh nu magawean teh pamajikan maneh. Lain batur. Ngan bedana teu digaji. Bener teu? Baladageun. Sarwa-sarwa pagawe mah jeung tukang kuli mah ulah sok balaga. Da sarwa keneh cicingna curug batur. Gawe mah gawe we sawajarna ulah saing kapake. Da anger sakumaha maneh kana pagawean hakikat ge ulah batur. Ieu nu beungharna mah dunungan. Coba maneh peunang naon? Peunang cangke. Baladageun. Hirup mah netral we. Dek jadi dulur hayu, dek jadi musuh hayu. Da di dunia mah we jelema anu sampurna, lamun anu munafik loba. Jauh-jauh meuli seblakna ka London. Padahal mah lolobana di Indonesia. Ari update di sosmed menikah hedon. Ari kana hutang najol amnesia.